naon cenah ayeuna tupikeun hiji jalma aya takalafa gawe susah lil ghaibi cenah eta pikeun tamu bi tafsili ma laisa indahu ku ngahasilkeun perkara anu teu aya tu singga hade teu kudu riweuh dengan perkara nu eueuh nu aya we urang dicareskeun age bal yuqadimu ilaihi balik naon cenah eta ngasolkeun jalma ka tamu teh maka napi wus'ihi kana perkara anu bukti eta mah tetep dina kamampuhan sakamampuna we bisa cai-cai bisa kopi-kopi itu bisa cau-cau samampuna itu nya wala yatakallafu lahu bil qadi jeung ulah gawe susah jalma pikeun naon cenah eta si doep teh kunaon nganjuk tuh ceritakeun aya ni bil qadi serta tasawuf sebab kitab tasawuf bil qadi ku nganjuk wasyira'i jeung meuli bidini kalawan hutang itu sebab emang naon subul iman urang teh aya bungsa paksa pikeun nyuguhan tamu nepikeun ka ayeuna ngayuk nepikeun ka meuli kalawan hutang teu meunang geus saya syarat tasawuf mah tadi diceritakan liqouli sallallahu alaihi wasallam karena sanyana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wal atqiya'u min ummati burukun minat takallufi ari kaula jeung pirang-pirang anu takwa di umat kaula eta pirang-pirang anu lubar dina gawe kasusah itu sabogana we bener lagi bentukkeun tasawuf urang cenah aya ngamuliakeun Kang Haji nu sabab di secara keyakinan ayat 2 sing adanya itu metak riweuhna jelema kusabab bodoh. Riweuhna jelema sabab bodoh. Nah, cenah ka teu imam beunang. Ieu mah teu beunang teh kudu dumana teh si mah bodoh atuh. Sebab ilmu Allah mah luas ikhtilaf tetulama. Naon sebabna ikhtilaful ulama rahmatun perbedaan pendapatna ulama ahli ilmu mah jadi rahmat. Tapi perbedaan ayeuna ikhtilaful ulama, ikhtilaful asatir kakara, ikhtilafna ustaz kakara, aya mah jadi gelut mun jelema teh. Pasadun ayeuna mah. Goblok itu kali ieu mah tumuh 5 kita dampak bodoh eta teh. Tak lamun pinter mah ikhtilaf. Ieu meunang mah dina kitab ieu meunang mah dina kitab kudu ieu. Tetap aku bisa saha oge. Itu mah perkara ikhtilaf diparibut tah ieu ngecilaka mah itu dampak bodoh aing mah nyekel ieu naon sababna di dieu meunahun kieu hukumna oge teu ngaji oge diganyan di dieu mah kieu urang wajib sika nya itu apapun yang diutarakan ku ahli ilmu mah jeung sumberna naon nya tadi dina kitabna aya keteranganna itu betak aya cek tadi dina tadiko anu resep jelema cek tadi kana sedekah nepi ku bisa mah urang punya inyem jeung sedekah teh bisa mah urang teu matamut mentakan aya geus boga dasar mah cek na tasawuf teh meunang kitu jawab itu betak aya dua pemahaman secara tasawuf secara keyakinan secara tasawuf mah tuh teu meunang urang nyuguhan kunaon cenah enak kulatang enak ngayuk atau menang beli kawan ngahutan tapi secara keyakinan lebih halus ngayuk ngahutan secara keyakinan naon sebabna sebab buku halalna aya menang ngayuk mah itu antara akad urang jeung anu boga wah jeung diterehkeun cenah enak lamun dina pambalikanna cenah eta ladang urang sedekah itu lamun geus nepi eta mah ieu mah can nepi geus ngahutang itu kan ieu atuh tutupna jadi susah udah ilmu hiji hungkul sakamampuna we itu mau wakati muliakeun lamun teu nol tentunya dah upayakeun nu paling hesena urang biasa jadi sing emot urang kudu sing hade ka tetangga mana tetangga teh 40 imah 40 suhun nanti jihad mana bae nu kaduana ilmu penting ayeuna urang kudu bisa ngamuliakeun tamu tingali saha bae eta mah ulah tingali tamuna tapi tingali cek tadi dirakan ti Allah Subhanahu wa taala moal pati-pati nogam lamun lain cek tadi teh geus menang ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anu manfaat khususna kasih ibados umumna ka urang sadayana mudah-mudahan ieu bener hasilna sing kenging ilmu anu manfaat dina bulan ulun ku agungna Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang sing disalametkeun dunia akhirat dijauhkeun tina bala dunia akhirat sing kenging syafaat antara yaumil qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin.